aya lalaki nyabak kahiji lalaki tuluy eta lalaki nyabakna atawa nyiumna aya syahwat ka lalaki deui aya syahwat mangka aras bakal oyang ku sabab aras oyang atuh dunya ge bakal roboh. Ari pamajikan awewe teh Allah moal wakare ka hampura kana dosa pamajikan lamun teu meh entah hampura ka salaki geura kumaha. Da pamajik awewe mah awewe ieu neng panggenah-genahna awewe genah kumaha asal boga ridho teu jadi salaki ngabakti ka Allah surga we. Jeung teuing salakina haram jadah awewe moal ka bawa-bawa. Boga pamajikan tukang ngongkur derderan. Eta teh naon awewe teh boga salaki teh si awewe teh mangka ibu moal boga doraka ieu mah boga salaki teh mabok jeung mabok giliran teh jaga di akhirat pamajikan mah geus asal boga ridho nih. Tapi nu jadi salaki beda, salaki mah berat jang. Jadi salaki teh berat naon mah kayak gitu ketika awewe teu ditiung katingali oratna tuluy nu jadi salaki teh pernah ngegeureuh-geureuh mangka di akhirat nyung sabeula jeung salaki gitu ibu mah asal boga ridho itu nu jadi salaki. Wah sok sanajan salaki tukang kongkur, salaki tukang ngawadul, salaki tukang mabok dah nu penting mah dikoer nyengclek we salaki dah aman pamajikan mah maka bulak belok pimiluan ka neraka moal. Jadi mun urang kabeneran boga salaki haram jadah da gaya rumah tangga dina Al-Qur'an teh opat. Hiji gaya Firaun rumah tangga teh. Gaya Firaun kumaha? Firaun mah Firaun bangor luar biasa. Matak budak ayeuna jeung budak baheula teh bageur kana budak ayeuna. Ieu mah ngomong teh nah budak kiwari cenah. Bangorna teh nikateun ka leuwih padahal kolot baheula anu bangor mah. Naon make gitu sabangor-bangorna budak ayeuna nu ngaku jadi pangeran. Tapi budak baheula nu ngaranna Firaun tapi ka ngaku manehna jadi pangeran. Bener teu? Berarti dina bangor mah bangor keneh kolot baheula tong sok ngalah-ngalah ka budak ayeuna. Firaun budak ayeuna budak baheula. Budak baheula. Budak ayeuna balageur nu ngaku pangeran, tapi budak baheula ngaran Firaun, anna rabbukumul a'la aing teh cenah pangeran maneh kabeh. Eta teu kagok Firaun. Tapi boga istri sok sanajan Firaun duraka model kitu, tapi boga istrine solehah. Akhirna kumaha? Firaun nyungsep di neraka, tapi istrina ka surga. Jadi awewe lamun boga salaki doraka asal ngawaro we ka salaki dah aman awewe mah. Tapi salaki berat luar biasa. Pamajikan teu salat salaki teu ngageureuh-geureuh anger nyungsep. Pamajikan tara ngamingu salaki repeh wae salaki kagutet ka neraka. Matak berat jadi salaki teh. Tuh lain urang mah sok fokus teh dahang jeung daangeun. Tuh jeung pakaian sok sanajan sarua itu ge kewajiban urang teh kewajiban bisi pamajikan teh tawaran saminggu sakali manggugun ceuk urang teh neng teh bisa yang glowing heg wae ku aa dianteur gitu kudu neng bini wa pamajikan dah sote rupa-rupa gaya-gaya teuing geus sia teh pipa nomor 4 teu nyaho boga pamajikan teh kulitna rada kurik make pipa nomor 4 pake teh ka sawah jiga cadoh bulan ku urang teh ku urang pepantes kewajiban urang tah sok sanajan naon boga salaki model kitu ari pamajikan taat ka salaki anger we surga ibu mah dah geunah teh kitu jadi pamajikan. Tapi ketika salaki naon boga kahayang mangka ibu mah wajib nyumponan. Salaki ngoer malam Senin bere ke bere ku urang sok sanajan salaki teu mere duit anger mere naon make gitu tapi sok sanajan ibu tukang ibadah mingguan tara kaliwat salat mah sumawon puasa Senin Kemis jeung itu ieu sementara ka salaki teu taat
anger we nyungsep di neraka. Ibu tengah menawan puasa Senin Kemis derderan tahajud terakaliwat ngaji Quran wah batur masa tamatan main nama tilu mingguan madrasah mana sih nama teka tinca ari salaki buka kahayang ayo ngepis tah eta mana neraka keneh. Nah sama kayak gitu sabab ketika Pak awewe nolak kalau jadi salaki mangka pamajika no salaki pamajikan eta awewe eta dilanat ku Allah tapi kairaha tapi ka bager deui ka salaki tuh tapi ka salaki bager deui mata cek ulama dina poe Jumat sok menta hampura ameh naon ameh urang teh dihapus dina dosa jadi kudu online we siap ibu mah cek bapakna di keur dapur teh keur nyamel inungna sia keur naon ternyata aing teh keur nyamel nang karak sia ngawaro lain ieu mah nang karak sia da teh goblok pikiran naon ge teh keur ngejo ulah ibu keur di WC salaki balik ngojek gobrot teh ka ibu bikeun we keun bae pak cenah eta helm laan heula keun bae sedih bisi tilang gitu kurang karak jannati nah pas di petakeun da keur di WC teh oh jatai tah urang teh naon gitu migawe kitu didamel ibadah eta Gusti kumaha beungarnya urang meta hampura jadi ibadah dina rumah tangga dalamun ku Allah teh didamel ibadah mah dina rumah tangga jang naon urang teh make kudu kawin kikieuan nangakeun batur nangakeun ieu teh kikieuan teh semaru kumaha tatangga kudu nyambungan pantangel tuh amil kudu diteang naib kudu diteang uak paman kudu cukrah cikri gawe rajengkeun kang ana mah pandripuh malkiran tuh buka lanjut teh menang teu bedakeun montok-montok wing mah diri teh tuh itu beuki loba awak guru ini ngamontokan atuh kali-kali mah pangih teh hari abdi mah bogoh leutik oge da duit nanya eta udah usaha-usaha naon ngan kamari mah alhamdulillah tah bulan mulud mah meureun itu aya panen kamari mah muludna alhamdulillah nu maot coba di itu nah pan lumayan we sarimi tuh ngan kabeh dieu mah nungtunggun apes kamari teh naon mah kitu geletuk teh mitoha lulus abdi tuh beres teh mitoha susul deui ku inung geletuk teh inung ari ka batur mah abdi cenah nu maot goblok jeung sia mah pasir halang urang itu urang rawahuni ngabring ngalalaya da cenah abdi maot lain nelpon sagala ieu cenah sanu ngangkat ari maneh nelpon ka saha bejana maot goblok teh ku aing gagabah leuwas pan urang teh ngarenge di maotkeun mah inung geurang ngaron maot ka dieu jam 10 peuting nganyang ka dieu yang jam 2 karalak teh abdi lulus tak jadi urang teh naon ayeuna sadaya aktivitas jieun ibadah dina rumah tangga rumah tangga mah naon nu teu jieun ibadah lamun dibandingkeun jeung lelengohan jauh berbeda contoh dina salat sunat sok salat sunat jeluk teh jelema nu can kawin salat surat 70 rakaat kun tas kawin mah 2 rakaat we bandingan 2 rakaat anu geus kawin 70 rakaateun nu can kawin mata buru-buru kawin tuh bisa aya duda buru-buru neangan rana buru-buru neangan ganjaran goreng patut abdi ge boga kamari kolot gitu ninggalkeun teh dah buru-buru wae nanti ketawarkeun mah ngaji bisa aya rana we teh kolot tuh hayang buru-buru laku tuh nu kolot bisa nu kolot aya nu ngora mah tong ka bapaan anakna heula taurang teh sadaya aktivitas di rumah tangga damel ibadah lamun teu dijieun ibadah jangan naon urang daek rarabi ku Allah diparentah cek urang naon tujuan Allah marentah nikah ka urang tujuanana Allah marentah nikah hiji wahid dunasali keur ngaraksa turunan supaya anak urang teh boga bin boga hak waris karaksa ari ku aya nikah tapi lamun eueuh nikah rek saha urang ngaku bapa aya hukum pertikahan ari urang aya akad pertikahan mah mangka mun awewe boga bisa jadi wali lamun maot bisa jadi hak waris lamun aya
bapak. Lamun hukum pertikahan mereka saha nyieun bin tanya teh di desa bin sana saha teuing yang naon gitu teuing inung urang udah teu ngabejaan sugan cenah sia baheula da ieu genepanana cenah baheula teh bejana teh nu saurang cenah ngirungan nu saurang cenah nyulian gugun cenah naonana nyeun suku cenah panulina cenah jadi bingung urang teh nyieun bin wah geus cenah cek kadus teh sia mah atuh ari kitu mah lieur nean bapak geus bin rame-rame tameh naon ari boh sabab aya akad nikah jadi karaksa turunan bisa nyieun bin anu kitu teh anu kadua pangna diayakeun hukum nikah wa ikhrajul ma'il ladzi ihtibasu yadur fil badan nu kadua ayakeun hukum nikah tujuanana ku sabab urang teh keur ngaluarkeun hiji cai nu aya dina diri urang bila mana teh dikaluarkeun bakal jadi madarat cai naon eta cai mani lamun bahasa urangna lamun cek bahasa legegna cai sperma lamun cek bahasa Inggrisna cipeju keur eta taku sabab urang teh tujuanna Allah teh keur ngaluarkeun cai eta ku sabab aya we akad pertikahan atuh ku sabab aya akad pertikahan keur ngaluarkeun cai eta pamajikan bila mana naon nampi mung diajak ku salaki dosa hukumnya pan lamun teu dikaluarkeun teh mata galau atuh sakalian pamajikan keur bolonan geus pusing yo doi ente matak diancam berbeda mun pamajikan nu hayang salaki henteu teu jadina naon salaki moal dilaknat di payeuneunan Allah aman urang mah lalaki dibela da uing lalaki tapi pamajikan ketiga nampi anger dosa hukumna dilaknat we can bager deui mah mun bagerna sapoe teu bagerna sapoe dilaknat lamun teu bagerna saminggu ge anger dilaknat ladang salatna ladang puasana ladang itu ieuna ku Allah moal wakat dijieun ganjaran moal wakat dijieun ibadah nilai ibadah naon mah kitu sabab teu ngalayanan ka salaki nah mah kitu sabab ripuh madaratna salaki teu dibere boro-boro bulan-bulan dah saminggu 2 minggu ge maralok silah da teh jeung hese-hese abdi mah aneh teh hayang nileu ke panon amak mata musang mamsri dudut ge teu moal kang ada sapotong kucaskeun tetangga nanya kunaon cenah kang keur ngarona lain goblok ge bisa pusing nya da pusing luar biasa takolan kokol trong naon cenah kahuruan lain mah teu molorna saraya aman matak beta tapi awewe mah damai-damai wae ketika hayang awewe mah teu nyalur teh biasa-biasa wae Allah teh nyaaheun ka urang matak diayakeun hukum tika lalaki ka awewe ka awewe teu meunang sok sanajan ayeuna jelema ajrok-ajrokan kadewan hayang dilegalkeun urusan nikah sesama jenis anger teu meunang naon make gitu ku urang ge kabayang awewe jeung awewe kawin rek ngadu naon kartu martabak bakso cepal itu namereun teu meunang anger awewe jeung lalaki jeung lalaki sarua haram dosana boro-boro ngalaksanakeun dubul kitu dalah ngalaksanakeun nyabak we ketika aya lalaki nyabak ka hiji lalaki tuluy eta lalaki nyabakna atawa nyiumna aya syahwat ka lalaki deui aya syahwat mangka aras bakal oyag ku sabab aras oyag atuh dunya ge bakal ropoh patak tingali ku urang kunaon ayeuna jagat make aruruyun si horeng loba geuninganan jelema anu lain syahwat abdi ningali na survei anu lalaki beuki lalaki awewe beuki awewe
lalaki beuki ka lalaki awewe beuki ka awewe awewe beuki ka lalaki loba eta mah geus biasa ngan ieu lalaki bogoh ka lalaki ngadu naon ngadu gantar mata Allah teh ka urang karunyangan sehingga diayakeun hukum nikah tak tujuan nikah teh eta hiji supaya karaksa turunan kadua keul ngaluarkeun cai mani mudah-mudahan rumah tanggana si Neng wallah subhanahu wa ta'ala mesing dilanggengkeun mesing janten rumah tangga nu akhir tur mudah-mudahan keturunan sing saroleh solehah wargi sadayana rupina sakitu kapiatur mudah-mudahan sing aya manfaat khusus kami di sim during umumna kami wargi sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa